Da kaburu si salaki balik hek muruku sunu ieu teh Pina geus bingung ayeuna teh erek masak naon. Kabeneran ieu teh Pina teh boga tempe oleh-oleh ti Garut. Markinjut mari kita lanjut urang keuretan dulu tempena sing laleutik. Kusabab telenanana keur dipake anyang-anyangan ku si bocil jadi cenah ngeuretanana make leungeun. Markinjut mari kita lanjut urang gorengkeun heula ini teh tempena erek dijieun naon cenah teh Pina. Biasa we nu babari di orek tempe. Sabat nungguan tempena garing urang ngarenos heula cenah samarana manu aya we nu ala kadar. Tuluy geus beres kabehanana digoreng lanjut deui ieu teh urang gorengkeun heula samarana. Pokona mah digorengkeunna teh sing seungit teh nepi ka kaambeukateun tatangga. Lanjut deui tong poho dikungkurahan ini teh samara nu aya tina coetna langsung asupkeun biar engga nanti teh engga dicaian lagi. Tah pokona mah ayeuna teh asupkeun we ieu teh tempena tuluy dioseng-oseng tuluy samaraan tuluy gulaan pokona mah di ngeunah-ngeunah.